Sampurasun Wadia Balad ATE official di mana wae ayana. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah kalayan diwuwuh ku qobul anu maha agung dibarengan ku pangijabah anu maha kawasa diiring ku kadeudeuh kanyaah Gusti anu maha suci. Urang ayeuna dugi kadanget ayeuna masih keneh tiasa ditepang dangukeun deui dina acara anu matuh kamemet urang sadayana. Nyatana dina pagelaran dongeng Sunda jejer carita muja ka iblis. Ayeuna bagean anu ka genep welasnanya pamiarsa. Ieu dongeng mangrupikeun buah karyana Acek Lasmi Indri ti Palihan Bandung. Kangge Acek Lasmi ngahaturkeun rewu nuhun laksa ketika bingahan rehna parantos ngintunkeun naskah sekaligus ngawidian mamang kangge medar ieu dongeng dina Kandaga ATE official ieu. Atuh sumangga kanu teu acan subrek kantun subrek heula ngarah langkung pogot sareng langkung sumanget deui ka si mamangna dina enggoning medar ieu dongengna. Nging hilap di like di komennya nu saseueur-seueurna. Lainna naon mamang masok bingah kitunya upami maosan komentar-komentar ti para wargi sadayana teh. Kalintang bingahna deui upami mah link video mamang ieu dipangeserkeun atanapi dipangbagikeun. Atuh ngarah teu nyangkolong tingkana waktos sumangga ayeuna mah urang lajengkeun deui dongeng muja ka iblis bagean anu ka genep walasna. Kumaha salajengna sor cekopina betot simutna pagan heula tali kolorna bisi morosot merezel morozol uzel-uzelan di tengah jalan tumpak dung dung das. Kunaon neng ngadon ngaulang kitu geuning neng kunaon Cek Pak Umar kaheranan kupedah ningali Bu Hani ngadon ngahulang. Bu Hani can waka ngawalon masih uleng ku alam pikiranana ingetanana dikuras ngaguar mangsa katukang bre seeutik-seeutik gambaran demi gambaran narembongan deui. Geus kira-kira inget kabeh pok Bu Hani nyarita. Nya emut ayeuna mah Pak. Pami kitu mah abdi teh asa kaemutan Pak. Kapungkur abdi kantos amengan ka mamangna Kang Yadi. Nyaeta Mamang Sugira. Tah Mang Sugira teh sami dokter sareng Kang Yadi. Basa abdi ameng kabumina abdi ge kantos ruas sabab di ruang praktek pun mamang teh aya rorongkong jalmi taya sirahan eta rorongkong teh dipajang kitu wae di ruangan praktekna da bubuhan anjeunna muka klinik salian abdi ruas abdi oge heran nah geuning aya rorongkong jalmi di ruang praktek pami sakadar anatomi buatan piraku taya sirahan. Teras kumaha eta neng tah kumaha teras Cek Pak Umar beki haget. Nya kupun mamang teh dijelaskeun yen pami eta teh rorongkong ukur replika saurna teh imitasi bobohongan atanapi rorongkong jieunan kangge ngajelaskeun ka pasien-pasienna. Nya tidinya mah abdi teu seueur tataros deui Pak. Eta neng Hani percanten teu pami rorongkong jalmi nu aya di ruangan praktek
mamang teh rorongkong palsu? Tanya Pak Umar hayang nyaho kana keyakinan Bu Hani. Duka atunya Pak, kirang yakin. Nya ari numutkeun bapa mah yakin neng. Eta tulang rorongkong badan anu aya di ruang praktek mamang nyai teh. Eta teh warugana Ki Begu Rempah. Bapak yakin neng. Cek Pak Umar. Ku sakitu oge manehna geus bisa nyimpulkeun. Duh, pamit teh ama nya. Eta tulang taleng teh tulang taleng badan Ki Begu Rempah. Teras urang kedah kumaha atuh Pak? Nya di jalan kedah dicandak eta rorongkong teh neng. Candak ka dieu urang kubur sampurnakeun jeung sirah-sirahna. Eta salah sawios jalan kangge ngamusnakeun nafsu iblisna Ki Begu Rempah. Teras saha nu bade nyandakna atuh Pak? Da lumayan tebih ti dieu ka bumina Mang Sugira teh. Cek Bu Hani. Manehna kabingungan sabab piraku manehna nu kudu nyokot sesoranganan ka ditu, jaba jauh ongkoh. Pak Umar jadi sarua bingung. Tapi teu lila kadenge si Samson ngilu nyarita. Teu kadah bingung ceu. Yaplah ku abdi jajab tenang ceu. Bubuhan ka jurung abdi ngaraoskeun kalengitan rencangan. Jadi abdi kadah ngiring urusan sareng eta jurig ceu. Tah geuning si Ujang keur sangajajab cenah neng. Masalahna urang teu aya waktos deui. Paling elat urang tiasa ngarengsekeun urusan 2 dinten deui. Sabab tumbal jalan Cisaat teh tos caket kana 13 urang. Pami urang telat kapieulan manten aya korban 13 urang. Duh. Jadi samemeh korban jejeg 17 jalmi. Urang kedah saenggalna nyampurnakeun tulang taleng Ki Begu Rempah. Bahaya ka dituna neng. Cek Pak Umar ngajelaskeun tapi rada pabelit. Maksudna kumaha Pak? Nya maksudna urang balap waktu. Samemeh si Begu Rempah neangan korban jejeg 13, urang kudu geus ngumpulkeun waruga si Begu Rempah. Sabab lamun nepi ka si Begu Rempah hasil neangan korban 13, bahaya pikeun salakin neng gitu tah. Oh nya. Atuh kinten-kintenna irah abdi kadah mangkat ka Tasik kangge nepangan Mang Sugira. Tanya Bu Hani. Nya enjing we atuh neng. Bubuhan ayeuna mah nengna oge masih cara ape meureun. Jeba hujan sareng geus sonten deui. Mending enjing-enjing we angkatna. Jadi urang bagi-bagi tugas, bagi-bagi gawe. Neng sareng si Ujang Samson angkat ka Tasik ka Mamang Sugira. Kumawe carana supaya eta rongkong tiasa kacandak. Tah bapa mah di dieu tugasna ngagali tihang lampu nu aya di jalan Cisaat. Kakarak nyarita kitu kadenge sorang ngirining HP. Pak Umar yakin mun nu disada teh HP manehna. Gancang ngodok keula pesak bajuna. Tuluy ditempo nada panggilan. Si horeng Dokter Yadi nu nelpon teh. Pak Umar rada ham-ham rek ngangkat teh. Manehna ngareret heula ka Bu Hani. Rada lila. Pek HP teh diangkat. Dina telepon Dokter Yadi nanyakeun Bu Hani. Halo? Nya halo. Kumaha Jang? Aya pun bojo teu kadinya Pak? Teu aya, duka kirang terang. Depan biasa pun bojo mah tara ambangan ka dia tuh Jang. Oh. Tapi oh tuh anyar datang tuh ayah Bu Hani ayah Jang tuh. Cek Pak Umar jadi tetulus ngabohongna. Maehna jujur mun Bu Hani aya cenah anyar datang. Atuh pikeun ngayakinkeun sok HP teh dibikeun ka Bu Hani. Gancang ditampanan ku Bu Hani. Bu Hani tuluy nguliwed ka tukang, tuluy ngobrol dina telepon jeung salakina. Sabot Bu Hani keur narima telepon
kayaan di luar geus raat atuh si Samson culak cileuk nempoan keluar. Oh, tos raat geuning pa hujan teh pa? Nya geus raat, kunaon gitu Jang? Keun we salese we atuh rek ka mana deui? Oh, manawi ieu teh masih aya bujengeun saurang deui ieu teh pa bari dicandak. Abdi kada nyusulan si obos sayuran. Nya nyusul ka mana gitu Jang? Eta ka kebon enteh pa. Pan sameme si Ece sareng abdi ka dieu teh. Eta teh sareng si obos heula. Kalaresan mobil bakna teh bitu, janten si Ece dianter heula ku abdi ka dieu. Oh gitu. Duh, hawatus deui atuh. Nya mending geura susul heula we atuh Jang ka ditu. Tapi omatnya Ujang wengi mondok di dieu. Pan enjing keneh kada angkat kata si ka ditu. Mohon siapa? Siap. Nya sok geura susulan heula si bosna. Bilih kawengian di kebon teh engke hawatos ka manehna atuh sok gencang. Nya atuh Pak, abdi angkat heula nya Pak. Sok Jang, mangga. Si Samson tuluy kaluar muru kana motorna. Harita motor anu jibreg balas kahujanan dilapan heula. Sanggeus dilapan celak si Samson naik kana motor, memeh nyelah bismillah heula. Bismillahirrahmanirrahim. Cerak grung seteran. Teu sakara-kara motor hurung teu jiga memehna ngadat teu pupuguh. Atuh si Samson gentak ngabiurkeun motorna nuju ka kebon enteh. Para wargi sadayana gancangna carita bubuhan sorangan mau motorna jarak setengah jam oge si Samson geus tepi ka kebon enteh. Reg cekit kredit. Harita si Samson ngarandeg ngerem motorna laju distandarkeun teu jauh ti mobil kolbak anu mogok. Tapi barang ditempo geuning anu boga mobil teh geus teu kasampak aya di dinya. Nah ka mana si bos sayur teh we? Bos. Si Samson gura-gero bari luak liuk neneangan. Tapi jalema anu digerwanana teu katenjo aya di dinya. Teuing mun geus balik mah. Jen atuh si Samson tuluy ngajanteng nangtung pas hareupeun mobil. Coba ngadagoan bisi nu boga mobil keur kahampangan atawa keur ka mana heula. Reet ka kulon, reet ka wetan, reet ka dieu, reet ka ditu, reet ka jalan kosong molongpong. Katambah wanci geus saria layung nilemkeun panon poe di arah-arah kulon. Ai, nah ka mana atuh si obos sayur teh we? Geus balik itu? Nya syukur-syukur mun geus balik. Tapi nah asa teu geunah teh kieu ya aing. Alah, ieu jantung aing jadi ratu tutunggulan euy. Alah. Tidinya si Samson ngincid ngulilingan mobil meakeun rasa kapanasaran. Oleh eueuh geus teangan teh. Coba dagoan deui nepi ka 10-20 menitna. Anu boga mobil eueuh ngurunyung. Sedengkeun langit geus mimiti poek. Si Samson rada murengked lila-lila teuing aya di dinya mah. Keur sorangan di kebon nu sakitu upluk aplakna ku enteh. Katambah wanci geus sareupna. Atuh gura-giru si Samson muru kana motorna. Ngan kakare oge rek naik kana motor. Son, Kadenge anu ngagerowan. Atuh si Samson ngalieu ka tukang. Tapi meh langsung kereung. Sabab ditenjok ka tukang teh geuning eueuh sasaha. Bos di mana bos? Hayu urang balik bos. Si Samson ngagerowan. Tapi teu kadenge aya sora deui. Ukur sora ngikrikna papaes wanci peuting anu mimiti kalaluar. Ceuli teu kapalingan denge jelas pisan. Da bieu manehna anu ngagerowan. Tapi barang diliuk geuning eueuh sasaha. Ngarasa panasaran si Samson tuluy turun deui tina motorna. Maehna ngincid muru deui kana mobil kolbak. Ditenjoan deui ku manehna ka sakuring mobil.
terus lengalengo ka jero mobil. Woleh towong eueus sasaha. Tidinya hate si Samson mimiti tegenah. Sekomo cik keneh aya nu ngagero bari eueuh bungkeuleukana. Jelas eta mah aya nu teu beres. Atuh mahena gancang Malik maksudna mah rek kana motorna deui. Tapi barang Malik ngadadak beungeut si Samson rei pias. Panonna molotot nenjo ka hareup. Dumeh sajarak 5 depa ti manehna. Geus ngajanteng hiji makhluk. Si Samson balabab belebab teu sanggup kadal. Bubuhan sungutna asa kakonci. Sanajan keur kayaan poe tapi masih jelas nu gajanteng teh nyaeta nu boga mobil. Ngan kayaanana aneh jeung pikasieun. Timiti tarang nepi ka sirah bagian tukang ranggak-gak beulah rengkah. Siki panona duanana kences. Tapi anehna eta si bos sayur teh katempo hirup malah nyerengeh seuri. Atuh si Samson mundur ngajauh sabab eta jirim laju ngadeukeutan ka manehna. Kos waduh Keur mundur kulantaran teu nempo tincakeun si Samson tijalikeun labu. Sedengkeun eta jurig beuki ngadeukeutan ka manehna. Barang eta jurig rek ngarawel si Samson gurinjal, gancang ngagurinjal cengkat. Aduh Bari ingkud-ingkudan si Samson naling keur muter nuju kana motorna. Bari panonna mah teu leupas. Si jurig leumpang nyamperkeun ka si Samson. Leungeunna ranggah jiga rek nyekek. Tuluy ngabelengeh seuri. Son, anterkeun urang son. Anterkeun. Si jurig kadenge nyarita ku sora anu peurah. Si Samson jadi bingung. Nah eta teh nu boga mobil atawa lain. Kumanehna direret deui. Da nya eta jirim teh memang anu boga mobil, tapi kayana geus jiga kitu. Tapi antukna si Samson sadar anu keur muru nyamperkeun ka manehna teh lain nu boga mobil sanyatana. Dina nyana oge asa piraku kayaan kitu masih bisa hirup. Gancang si Samson ceklak naik kana motor terus nyelah satakerna. Eta motor ngadadak ngadat deui. Motorna ngadon hese hurung sanajan kayaan sakitu geus gentingna. Aduh, nyingka sia jurig. Nyingka kaditu kasabrang ka Palembang nyingka sia. Nu dirasa ku si Samson lain soak deui, tapi beh ditueunana. Hate mending ngalenyap nalika eta jurig geus dihareupeunana. Tapi untungna si Samson gancang sadar. Gancang maca bismillah bari nyelah satakarna. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Kudu just graung. Sederan. Motor antukna hurung. Gentak si Samson cecak ngasupkeun gigi kana gigi hiji piu. Gas di paut satarikna. Tisrikna gas dibetot sambeakna baka tingkus soak. Hayang geura nyingkah tidinya. Ngajalankeun motorna kuat ka satengah edan teu hayang deui ngareret ka tukang. Untungna kayaan jalan sepi jadi teu kagok dina ngalumpatkeun motorna. Bari bawa motor kesang tiis jibreug maseuhan sawak awak. Katambah beungeut meuni pias jika teh getihan. Kituna teh si Samson bari pikiranna pinuh ku tanda tanya saha nu tadi teh, nah nu boga mobil atawa lain. Sabot keur mikiran hal eta, motor nu tadina ngaberengbeng tarik teh ngadadak ngeyatan. Nu tadina tarik jadi ngalaunan, asa berat jiga mawa babawaan loba. Atuh si Samson jadi pungak pinguk kaheranan. Nah kalah ngeyatan gieu motor teh euy. Alah. Gas motor di besot-besot ku manehna. Motor teh maju mah maju. Ngan ngeyatan laun. Lain ukur eta malah karasa motor asa ngarempeyek berat. Atuh si Samson tuluy ngusap punduk sabab asa nyeak cara rengkat buluna. Kadituna leng si Samson ngahuleng teunggar kalongeun.
manakala cangkengna jiga aya nu ngarangkul ti tukang. Hatena dagdigdug teu puguh keteg, getih nyeak tarik. Sabi yakin lamun di tukangeunana aya nu numpak. Nyawa asa geus dirabut nalika kana ceulina aya nu ngaharewos. Anterkeun urang son, anterkeun. Lah, juri! Cag kayan si Samson anu teuing kumaha nasibna urang tinggalkeun. Ayeuna balik deui ka Bu Hani anu keur nelepon di imahna Pak Umar. Dina telepon Dokter Yadi kaget. Sing horeng pamajikanana keur aya di imah Pak Umar. Eta oge tangtuk nanyakeun ka pamajikanna sabab-sababna kunaon pangna Bu Hani indit ninggalkeun imah. Ku Bu Hani dibejakeun alesanana. Dokter Yadi teu percaya asapiraku maehna jadi juri. Nya intina poe eta keneh Dokter Yadi rek nyusulan. Beres salat magrib, Bu Hani jeung Neng Halwa dijurungkeun sina dalahar heula ku Pak Umar. Kadaharan dijagrageun dina amparan Samak Pandan. Ku kitu mah sanajan hirup nyorangan, tapi Pak Umar katempona talaten mandiri, bisa ngurus imah jeung diri sorangan. Pak Umar teh sabenerna mah saurang pangsiunan pagawe negeri. Ditinggalkeun maot ku pamajikanana geus aya kana 4 taun. Anakna ngan hiji-hijina bari awewe. Bari jeung geus ngarumah tangga dibawa ku salakina. Satadina mah anak jeung salakina sina ngarang genek di dinya. Tapi bubuhan minantuna gawe di luar kota. Nya daek teu daek Pak Umar ngajurungkeun anakna dibawa ku salakina. Jadi ngawayahnakeun manehna hirup nyorangan di imah. Sok geura tuang heula Neng, Nyai geura tuang. Cek Pak Umar. Mangga tuh sarang Pak. Cek Bu Hani bari ngalas kadaharan. Mangga we Neng, da Bapak mah atos tadi. Sok sing kekeningannya kainya. Hawatos panginten Neng Halwa bisi lapareun. Bu Hani teu nembalan deui, tuluy ngahanca kadaharan bari ngahuapan Neng Halwa. Sedengkeun Pak Umar ngoloyong ka tepas imah. Gek diuk dina kursi. Cekes nyeungeut sabatang rokok. Bari ngelepus teteupana di sawang jauh ka hareup. Pikirana ngaran cabang ka ditu ka dieu. Nu pastina manehna anteng mikiran masalah nu kiwari kerisang hareupanana. Teu lila teh eta lapat-lapat katempo aya sorot lampu motor ti kajauhan. Pak Umar nyerengkeun kana lajuna motor jiga anu keur muru kadinya. Nyawe nu datang teh tetela si Samson. Ngan pedah kayanana matak pikawatireun. Bajuna katempo belewuk ku taneuh. Beungeutna pias bari muringis jiga nahan kanyeri. Nempo kayan kitu, cung Pak Umar cengkat. Kumaha Jang? Tanya Pak Umar. Aduh Pak, apes. Cek si Samson bari nyetandarkeun motorna terus leumpang lang layeuskeun. Ulu, apes gunaon Jang? Eta kunaon baju meni belewuk gitu? Labu atawa kumaha eta teh Jang? Si Samson gancang disangkeh ku Pak Umar tuluy dibawa diuk dina kursi. Katempona si Samson masih can kumpul pangacianana. Sepana beungeut meuni jelas pisan katojo lampu tepas imah. Ambekana reng hapranjug di selangku muringis. Ye Jang, gunaon Jang? Aduh, apes Pak, apes. Nya apes teh apes kumaha? Labu atawa kumaha Jang? Si Samson teu nembalan. Anggur reng hapranjug bangun berat ambekan. Pak Umar anu boga kaseuketan batin bisa ngarasakeun lamun masih Samson jika keur aya gangguan gaib. Gancang Pak Umar cengkat tuluy asup ka jero pikeun nyokot cai herang sagelas. Eta cai diparancahan sabaraha balik. Geus kitu Pak Umar kaluar deui. Sok cai teh diasongkeun ka si Samson. Kalawan teu talangke
cai gancang ditampanan laju dileguk ku si Samson sabeakna. Sanggeus rengseng nginumna lamat laun kayaan si Samson tepati teuing pias jiga tadi rada leler jeung beungeutna hegar aya getihan deui. Cikan gumajang eta acuk dugi ka blewuk kitu teh kumaha labu atanapi kumaha ieu teh Cek Pak Umar habentu manya. Mohon Pak atuh sing hati-hati ngajalankeun motor teh jang panjelana oge bae balas hujan tadi sore. Sanes gebis ku eta Pak tapi abdi tadi manggih jujuring Pak. Hah? Manggih juring? Pak Umar seetik curinghat. Atuh si Samson teu ngengkekeun deui barabat we nyaritakeun basarek ngajemput anu boga mobil teh. Dicaritakeun dia di kebun teh taya sasaha. Kabeh ditek-tek teh nu kaliwat. Kaasup di tembongan jurig. Pungkasna si Samson nyaritakeun basa jurig anu nembongan teh milu numpak kana motorna. Bakat tingku soak nya antukna. Motor teh nyoroson palebah tikungan. Ngan untung sisi jalan kosong jadi labuhna si Samson teh tetulus neunggar kana batu. Tidinya si Samson sempat kapiwan heula tapi teu lila ukur 15 menitan. Sanggeus sadar sarta si jurig teu katembong deui atuh gura-giru. Si Samson ngahudangkeun motorna nu nyang saya. Untungna motor teh teu ngadat. Tah kitu Pak ong lalakon uing deh Pak. Pungkas si Samson. Ambe kening gitunya. Jadi kumaha tuh enjing deh jang. Nabade tulus jajab buhani atau kumaha? Hawa tos ari kayan ujang gitu mah. Tulus atuh Pak. Geus lah sakieu teu nanaon. Anu penting urusan jeung jurig Cisaat enggareng sia Pak. Gitu. Nyayap atuh ayeuna mah urang ka jero. Kabeneran tubuhani keur dalahar sakalian we ujang ilu dahar ayo. Cek Pak Umar ngajak kasih Samson sangkan asup ka jero malah miheulan asup. Atuh si Samson gancang nuturkeun. Pun kayaan di imah Pak Umar urang tinggalkeun. Ayeuna urang caturkeun kayaan di imah Dokter Yadi. Beres nelepon jeung pamajikanana. Dokter Yadi gancang beberengkes siap-siap rek indit. Pastina rek ngajemput buhani pamajikanana anu cenah tadi ditelepon aya di imah Pak Umar. Dirasa cukup babawaanana, manehna buru-buru nuju kana mobilna nu aya di garasi. Ngan basa rek muka pantau ngadadak paroma Dokter Yadi jadi aneh. Beungeut Dokter Yadi katenjona jiga nu aneh. Sorot panon ujug-ujug buringas bari jeung seserengehan teu puguh. Sawatara lila Dokter Yadi ngajanteng heula bari ngedarkeun teutepan ka sakuriling. Geus kitu sup manehna asup kana mobil. Grung 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 biur. Tuluy mobil teh ngabiur indit. Mimitina mah inditna teh rek nyusul buhani jeung Neng Halwa anakna nu aya di imah Pak Umar. Tapi sing horeng ayeuna mah jadi lain tujuanana. Di lebah parapatan anu kuduna belok ka katuhu. Ari ieu kalah melokna ka kenca teuing rek tuluy ka mana. Sabalikna buhani nu aya di imah Pak Umar harita nungguan geus lila jadi morojengja. Tegenah cicing hatena jadi seseblakan teu puguh. Pak Umar nu merhatikeun langsung ngarti malah manehna bisa ngajudi kumaha kayaan Dokter Yadi ayeuna. Pikeun ngalaler buhani pok Pak Umar nyarita. Bisi Jang Yadi teu tulus ka dieu mah ulah heran Neng. Sabab ku ayeuna keur memeujeuna mokaha dina diri carogi hidup teh keur maceuh. Kubuhani dilenyepan caritaan Pak Umar bieu aya benerna oge. Jiwa salakina kiwari keur aya dina kakawasan gaib
atawa aya nu ngadalikeun sacara aneh jadi ulah ngarep jejeg datang. Abdi mah melangku kayanana Pak. Justru eta isuk Neng jeung si Jang Samson kudu buru-buru indit nyokot rorongkong Ki Getih atawa si Begu Rempah. Poe isuk bisa bisa kudu kabawa ka dieu kumaha we carana eta mah Nyai. Buhani teu ngawalon ngan ukur ngarahuh bari humandeuar geus kitu gek diuk nenangkeun diri. Tapi nalika keur anteng-anteng diuk atuh ari ujug-ujug waktosna kabujeng seep wadia balad ATE official keun atunya ieu dongeng teh urang cekapkeun we heula dugi ka dieu. Insyaallah enjing pageto urang dilajengkeun deui. Atuh ku kitu ku kieuna mamang sejamit mungkur amit mundur ti payunan para wargi sadayana. Hayu ah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.